Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Hui Cilembu Galeno Ciamis Borondong Majalaya Laut Pangandaran Ganas Madu Subang Orai Koneng Cadas Pangeran. Kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan, kabeungharan, boh harta, boh harti, sareng hate. Amin amin amin. Cager dawala tamang wae atuh ari kuring mah kuduna naon aka nanya kitu teh kanu dilaluhur. Nah kumaha kitu euy? Heueuh unggal ngaluarkeun statement kalakah nyieun rusuh wae geura. Nah da teu kabeh sia teh aya wae nu bageur mah. Kela euy. Nah aya masalah naon deui ieu teh? Eta naon? Menteri Agama ngaluarkeun surat edaran eusina teh aturan penggunaan toa. Oh pengeras suara di tempat ibadah. Jadi lamun rek adan ulah tarik teuing jeung dibatas waktuna teh diatur si waktuna sangka naon supaya masyarakat Indonesia semakin harmonis. Nah saacana masyarakat Indonesia rarusuh wae teh gara-gara toa kitu euy. Heuh teuing atuh. Aing mah. Wahai Bapak yang terhormat, kita sebagai masyarakat Indonesia bersatu dan dipersatukan oleh perbedaan, Pak. Nah, kita itu harmonis, kita itu bergerak bersama, saling merangkul, saling mengerti, dan saling menghargai. Justru yang membuat kita rusuh itu bukan toa, tapi minyak yang langka. Yang membuat kita rusuh itu bukan toa, tapi naon? Tapi banget sia. Ka aing sia teh. Da ieu nyong ieu naon? Hiji kebiasaan di negara urang di mana masalah jeung masalah bagaikan episode dalam sinetron Ikatan Cinta. Kumaha kitu? Heueuh mimiti kasus rapat make bahasa daerah dicawat. Tuluy nyambung kanu kadua nyaeta jin buang anak. Nyambung deui ka masalah wayang dan sekarang mempermasalahkan suara azan yang dikumandangkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Dipandang menjadi biang pengganggu untuk orang lain. Pak, wahai Bapak yang terhormat, orang yang sedang dangdutan bisa berhenti dulu untuk menghargai azan. Benar, Orang yang sedang latihan pun beristirahat terlebih dahulu ketika azan. Azan itu istimewa, Pak. Bahkan yang tidak memeluk agama Islam pun tidak terusik oleh suara azan. Mereka mengerti dan menghargai. Begitu pula kami kepada mereka. Nah itulah yang namanya toleransi. Betul apa betul? Bener kata mah deui perumpamaan tah eta perumpamaan teh teu mantas. Piraku azan disajajarkeun jeung babaungna anjing. Kumaha cenah? Heueuh apanan azan teh di urang mah osok bareng geuningannya unggal 200 meter jarak teh aya we masjid anu disada. Unggal waktuna salat tah eta teh ngaganggu cenah. Moal nya ibaratna di hiji komplek ceuk manehna teh kitu. Pangeusina teh boga anjing. Tah tiap jam teh anjingna babaung wae pan ngaganggu kanulian. Anjing kasar.
Mari kita kupas lebih dalam Kang Cepot. Ceuk maneh da wala kumaha? Naha payus yang saurang menteri ngomongna jiga kitu? Nyahan teu atuh. Naha? Yeuh Kang Cepot. Naon? Seorang menteri, apalagi seorang menteri agama, seharusnya menjadi suri tauladan. Suri tauladan teh naon? Contoh yang baik. Untuk semua kalangan. Baik yang muda seperti saya maupun yang tua seperti Kang Cepot. Ari maneh ngomong teh sok bener wae. Tah ayeuna Menteri Agama nyieun statement anu ngajurus kana piributeun, picacapekeun, piancureun. Apakah itu hal yang baik? Ya henteu. Marukahana. Bener. Ngandung harti manehna teh teu make masker. Ari maneh teu lalajo videona. Lalajo atuh ari akapan viral eta teh. Nah, atuh kalaka ngomong teu make masker sagala. Sakitu ngajeblak eta masker warna hideung dina pemeunteun si Bapak Menteri. Masker yang sesungguhnya itu adalah masker ucapan. Jadi lamun rek ngomong, rek nyieun aturan, kudu dipikir secara matang-matang. Ulah nepi ka ngarobah anu geus merenah mindahkeun ka nu lain tempatna. Nya euy. Pancek urang Sunda mah sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat batan sungut. Bener. Aya deui euy. Naon? Kebersihan sebagian dari iman. Teu nyambung salah hampura. Maksud teh mulutmu harimaumu. Tah eta nyambung. Aya deui. Naon? Buanglah mantan pada tempatnya. Teu nyambung sia teh. Nya. Maksud teh neuneun letah kudu satu kangen akal jeung elingan. Ngarah naon wala? Ngarah henteu sasar. Bener euy. Matakna Indonesia teu maju-maju. Naha? Para pamimpin oge lobana mamawa nu tiis jadi masalah. Sedangkeun masalah anu gede kalaka diantep. Model korupsi, kolusi, nepotisme pan kalaka diantepan. Benernya matak milih pamimpin teh ulah anu pinter. Piraku anu bodoh. Komo anu bodoh atuh ulah ai maneh. Nah milih nu kumaha atuh? Anu bijak. Pintar belum tentu bijak. Tapi yang bijak sudah pasti pintar. Bener. Atuh. Kuring mata karunya katoa nya. Karunya loba nu ngomongkeun jigana keur panas ceuli ayeuna teh. Wah, sebuah edan. Pamirsa sadayana episode anu ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia aya mangpaatna. Insyaallah bakal dilajeng di episode selanjutnya. Hatur nuhun.